seorang suami istri anu mana istrina salehah getol karena kasayanana tapi sobar eta si istri teh karena perilaku jadi salaki kiran saya eta si istri teweleh di mana bala midamah hiji pada melantai selalu dikawitan ku bismillah rek nopel bismillah rek sasapu bismillah rek masak bismillah kadengin ku salakina maklum salakina kurang hade teh ya atel celina teh kusindah man hayo ngucapkeun kitu maklum kurang sae salakina sobar pamajikanna keur bicara ge teh daekeun eureun maca bismillah we pamajikanna teh dicoba ku salakina teh naon salakina nyanak dompet tina lomari gilu dompet dibaledogeun kana sumur geus dibaledogeun salakina manggil ka pamajikanana teteh ayeuna aa ka dieu datang nyamperkeun ka salaki pamnyokotkeun dompet tina lomari mangga aa jadi di lomari canduankeun dibuka lamun teu dimimitian ku bismillah bismillahirrahmanirrahim dibuka dompet aya dibikeun ka salaki salaki gogodog bingung salaki pan memehna teh kukuring teh dibaledogeun ka sumur nah buat jadi aya teh baseuh cek pamajikanna aa kunaon jiga anu aya masalah teh kunaon aa lain memehna teh eta teh dompet teh ku teh hampuranya dibaledogeun ka sumur tapi berjadi aya si mana horeng eta salakina rek muji rek ngagogoreng jadi pamajikan pelaku lampah itu ayeuna ku Allah dijaga Allah enggal nyiwarang malaikat malaikat biru copot eta dompet ulah wara tepi kana cai simpan dina tempat asal eta apa berkah bismillah